Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng pangajaran virtual sareng modul. Para siswa dina panglawungan ayeuna urang baris diajar ngeunaan cara maca warta. Naon wae sangkan cara maca warta teh sae. Nyaeta nu kahiji artikulasi. Naon artikulasi teh? Nyaeta jentrena vokal, sora, a, i, u, e, o, na. Anu kadua, lentong. Naon ari lentong teh? Turun naikna sora, handap luhurna sora. Anu katilu, nyaeta tanda baca, oge salian tinu tadi ku ibu disebat, oge pasemon. Sareng gestur kada dipahartoskeun. Naon ari pasemon teh? Nyaeta riuk pameunteut. Riuk pameunteut urang kedah somea sareng dareh gerak badan atanapi panangan. Aya nu disebat bisines, bisines mah aralit. Ari gestur mah rada arageung tina gerakanana. Boh pameunteut, boh panangan. Boh riuk soca. Para siswa sangkan hidup langkung maham kana cara maca warta nu hade, hidup tiasa ningal dina modul sarta migawe latihanana modul nomor 8.4.4. Mung sakitu pedaran dina panglawungan ka-4 dinten ieu mudah-mudahan hidup langkung maham kana naon rupi ngeunaan warta. Hidup sing sehat dina suasana Covid ayeuna pihatur ditupungkas wae ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.